Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng mungi mitra sadaya, tepang deui sareng simkuring pun kesyamayuna dina program TV Warta Sunda, sababaraha warta anu lebat ka redaksi Sunda TV, baris diduwikeun dina 10 menit kapayun. Warga Kampung Salah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dikagetkeun ku musibah longsor anu lumangsung dina poe Rebo 13 Agustus 2022 sore. Musibah ieu narajang kira-kira 20 imah warga desa kalayan rupa-rupa karusakan ti mimiti ruksak enteng nepi ka hancur. Untungna teu aya laporan korban jiwa dina musibah ieu. Hal ieu ditepikeun ku Kapala RT setempat anu oge salah sahiji korban longsor. Nurutkeun Arif, salah sahiji cukang latarana longsor nyaeta hujan gede salila 3 poe ka tukang. Kajadian ieu oge geus dilaporkeun ka desa geus dipikaweuh ku pamarentah Kabupaten Cianjur. Poe ieu 16 September 2022, pamarentah desa jeung kabupaten baris ngagerakeun nyieun tenda darurat jeung ngawangun posko siaga bencana dekat lokasi longsor. Kabeh korban bencana longsor dijanjikeun bakal menang bantuan ti pamarentah. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa diduwikeun ku simkuring kapayun pamirsa sadayana. Mugi ieu janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.